Nyangkut nih. Punten ya, punten kenapa? Punten nak. Kang. Punten nak. Allah Punten ya, kenapa ya? Akbar. Ya Allah. Jujuran sih nggak? Heeh. Ayo nak. Hah, sok. Agul jalan teh nya. Kita mah kuburan lagi sempit. Duh. Gus balik deui we sepuluh. Ayo. Tulah ka dieu jalan, Bang, ulah ka dieu jalan punten keur ya. musep, Bang. Punten kenapa? Bang eta keur musep, Bang. Ya si ngeling mang. Eling mah, eh. Ayo lu ya, ketinggalan. Maaf lah. Sama ya aing. Dan eta teh bersihannya. Alhamdulillah ya bebenangan useup. Ah, punten ya. Punten ini langkung. Anu eta di badakna lah. Ngiring Tujuh. Mules ya, Bi. Tuh ulah modal. Makan Aduh, modal di dia sekan bau. Hei. Murul lu bajal mah di Coba dia. ieu papanggok belah ditutup. Abang mules terkuat. Ya. Tuh belah di itu. Aing ejek. Marancing nggak? Mohon, ah. Punten ya. Terus sekarang ing. Acan kan. Paling ditutup nusur lauk mah. Ai jair aya paling ditutup. Paling ditutup cobian gerak. Oh, mohon, ah. Mohon. Insya Allah pasti paling ditutup pasti terang, seur. mohon terang. Terang mang. Mangga tuh ya, dibayarnya. Di paling ditutup ah nusur lauk mah tuh. Mohon. Ya. Tuh paling ditutup tuh. Setan balaga-balaga teuing. Kira-kira menamoh eta mah meureun. Kayak nuduh-nuduh genteng tempat pamer. Apa yang situ mah? Ya, pindah web ka ditu ya. Beli juga menang loba. Mang. Naon? Hah? Naon? Musing di aing. Hah? Naon? Aing keur para rusing teh datang di nu kitu. Habek ku aing. Mana itu tuh menang-menang wae. Kalau musuh itu melatih kesabaran, kan tenang. Nah, kita tadi kan menang-menang wae. Punten nak. Punten ya. Punten sedap. Ngiri ngalangkung. Turun muka dia, Mang, bisa boxnya. Wasta. Sah, eta sih. Puas teh. Kagak we lauk ieu. Ibu bapak mah gitu. Alam dunia teh lega mah. Ciptaan Gusti Allah mah moal aya dua na pokona. Alhamdulillah tapi kedetik ayeuna urang teh dibere kanikmatan, kesehatan, kelancaran, segala rupa kitu geus arek ngeunah, dahar ngeunah. Urang teh kudu loba bersyukur mah. Ulah ngaraja kerbagja, ulah ngeluh keripuh jadi jalma mah. Jalani, nikmati, syukuri apapun yang terjadi. Abdi teh mah. Duit 100 tuh enggak? Ujung-ujungnya alasnya sih puitis, Mang. Setan gitu. Mana? Itu tuh menang wae di balong. Marancing enggak? Mohon. Woi, kenging naon? Acan. Oh, acan. Tuh ati paling ditu tuh nu seur lauk mah ditu tuh aragong. Aduh. Paling ditu seur. Mun paling ditu seur. Aing yang serius. Ya cerita aja. Anjing. Anjing gimana? Iya gitu, iya teh. Imam aing. Ayo, aja lo. Aduh. Ima saya, ima aing ya teh. Siap kunaon, Mang? Datang ngajak ka imah manehanana. Imah batur ieu teh. Ibrahim balik ah. Ngimpi sama. Percaya goblok. Paneng ketinggalan di episode akhir. Mun geus kabuka identitas aing. Aing teh pewaris tunggal anjing. Aing teh anak CEO, sia teh goblok.
punten. Punten. Punten ya. Goblok. Enggak menang ngobrol. Sama tadi. Nyaho tuh wau. Urjimin besi itu ngaranna teh. Aduh aya nu ka kantorna punten ya. Punten. Tuh mau lewat gitu atuh tuh. Tuh kan itu bang bisa jalan tekan itu mah. Lega jalan teh nah kumaha? Gas. Karena minum minuman. Goblok anjing pagi di kamar deui. Anjing. Teh minuman aing. Malaya dua pokokna mah. Aing pokokna mah nge-fly poe nama. Anjing. Sia teu nolok goblok, heh. Teu nolok sia leumpang ieu jalan telega goblok. Macem-macem sia nyaho teu ieu heh dari kekuasaan sa. Sia yang dibotol ku aing. Macem-macem sia heh. Anjing. Sia goblok. Aing teh ngalewat. Sia mabok mau tali teh. Anjing mabok kieu patut seperti masak. Gok aing. Goblok sia. Minuman aing copot-copot teh. Naon? Ngojay. Adeulana keur naon? Kenanya di keur naon? Abi naros mah. Jawab atuh leres. Keur naon? Ya kan keur cicing kita tadi geuna di dieu. Ya becicing. Kumaha pamikiranna. Nah, Mang, teu hayang sih ka batur. Batur mau jalan-jalan mah, motoran, mobilan, aya nu bobogohan, aya nu jajan mixu, aya nu jajan mie ramen, aya anu nonton film. Teu hayang sih ka batur mah. Teu, sayang. Kumaha pamikiranna. Nah, Mang betul kahayang. Lah kumaha urang bae hirup-hirup urang. Daun hirup mah ge eueuh kahayang. Ya terus kudu kumaha aing? Jelema hirup mah kudu loba kahayang, Mang. Eta mah di dinya aing mah teu loba kahayang hirupna aing mah cicing. Ya, Mang ya, bayangkeun. Mang bobogohan di suatu tempat tuh indah. Oh, bahagia meureun. Nya. Teu hayang eta Mang siga batur bobogohan gitu. Ari di dinya teu hayang gitu. Ngomong ka urang gitu. Urang mah hayang osok. Nyanjig we atuh sorangan ka ditu. Teu kudu nanyakeun ka urang. Ieu mah beda cemang daripada cicing wae, sing loba kahayang mah. Sabodo. Dan urusan di dinya hirup-hirup aing, segala naon waing. Nah, betama ka abi mah. Matakna cak aing urang sok nanya ka aing mah. Pan abi mah ngawartosan ka Mang. Abi naros ka dieu. Mang kenaon nuju cicing. Nah, cicing wae. Teu hayang siga batur gitu. Teu hayang carwadi teu hayang. Nah, beteu hayang. Urusan aing. Mang ai Mang na bisa. Rek naon nanya-nanya wing? Ya, yang terang we nami si Mangsa. Teu penting. Jadi Mang sebuah nama itu tidak penting. Mang nyeun KTP tanpa nama mana bisa, Mang. Si ayang bener kumaha sih hirup teh? Ya harus Mang namina saha? Ade Kipli. Ade Kipli. Ade Kipli. Eta dinamian ku sama. Nyaku indung bapak aing atuh. Nah, indung bapak Mang bet ngaranan Ade Kipli. Teu bisa ngaran nu lain model Asep Bedog, Udin Petot, Stephen atau William gitu tah. Nah, bet Ade Kipli Mang. Cobi taroskeun ka bapak jeung ibu Mang. Astagfirullahaladzim, ya Allah teh. Nya, ieu mah naha gitu Mang. Kumang teh cobi taros ka indung bapak Mang. Atuh nyawa teh panungaranan aing ngagenan indung bapak aing. Nah, bet nyao. Mang tidak mau bertanya gitu ka indung bapak Mang. Bertanya kumaha pan aing mah keleutik baru can bisa ngomong. Nah kumaha? Ayeuna Mang tarosna ayeuna lain keleutik ayeuna. Ayeuna tarosna Mang geus gede. Nah, abi bet ngaranan Ade Kipli. Nah, bet Michael Jackson gitu atau Robbie Williams gitu tah. Sakali deui naon? Teu Mang, teu. Sakali deui naon? Atuh abi. Sakali deui naon? Mang. Kita tadi nyoros-nyos deui, musingkeun pisan jalma teh. Balik moal. Balik moal. Balik moal. Balik moal. Heh. Goblok ampun teuing. Aya wae jalma teh di mana-mana jalma eta pusingkeun pisan.